Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun katapang nu ngajawab salam mugia sing kabalayar hutang. Ibu gaduh hutang gede apa leutik? Teteh zaman kiwari mah atuh lamun teu boga hutang teu pararugu sabab kami mah sebagai emak-emak rumah tangga terkadang sadayana oge menang iridik berarti menang aya kulkas menang naon, aya TV menang naon, terkadang parabot di imah eta oge menang naon, saragam oge pangajian lolobana eta menang naon. Aya nu kitu nu mana sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan habib. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma rzuqna taubatan qoblal maut. Allahumma rzuqna taubatan qoblal maut. Allahumma rzuqna taubatan qoblal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati penata pengatur acara, mugia mantena selalu dipaparinan kesehatan johir batin ku Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kiai Raden beserta keluarga anu masya Allah tos nyiapkeun ieu tempat disulap anu tadina teu geunaheun jadi geunaheun, anu sakieu indahna mudah-mudahan mantena beserta keluarga tambih-tambih diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, tambih-tambih jembar barokah rizki milik nati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua IDMI Ki Jeger beserta keluarga, mudah-mudahan mantena selalu sehat, tambah berkah, jembar rizkina, tambih sukses memimpin IDMI, mudah-mudahan tambih majeng kapayuna, tambih-tambih paparing kasobaran keikhlasan ti Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para kasepuhan, para guru-guru sadayana, hapunten rebu-rebu hapunten tetiasa nyebatkeun satu persatuna tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan para guru-guru urang sadayana, para alim ulama sadayana, urang doakeun mudah-mudahan selalu dipaparinan kesehatan johir batin ti Allah Subhanahu wa taala, tambih-tambih barokah ilmu, barokah rizki, tambih-tambih kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala, dijaga diraksa segala aktivitasna ku Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para divisi IDMI sadayana hapunten, sadayana anu berkepentingan dina IDMI, mudah-mudahan keluarga besar IDMI tambih-tambih disarehatkeun, tambih-tambih barokah, tambih-tambih jembar, tambih-tambih diraksa dijaga dina segala aktivitasna ku Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati ini apa? Pemuda Pancasila. Mudah-mudahan pemuda Pancasila semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambih-tambih jembar barokah di Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada semuanya para guru-guru, masya Allah luar biasa, mudah-mudahan sadayana selalu dipaparinan kesehatan ti Allah Subhanahu wa taala. Teka kantun ka para jamaah sadayana, ketua majelis talim beserta ibu-ibu nak sadayana anu anom anu sepuh kum sadayana, mudah-mudahan para ibu-ibu jamaah sadayana dijadikan istri-istri solehah, dijadikan istri-istri anu hatena sieun rasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala, jantan ahlina syurgana Allah Subhanahu wa taala. Teka kantun ka aparatur pamarentah, Bapak RT aya di dia, Bapak RT
Ibu RT. Aya Ibu RT. Mudah-mudahan Ibu RT doakeun kurang montok apa kurung Ibu RT na? Montok. Alhamdulillah. Lamun Ibu RT montok bersyukur. Sebab di mana-mana Ibu RT mah ibu di lembur teh paling sibuk leres teh. Lamun cara akad nikah terkadang pimiluan nu nguruskeun saha RT. Aya nu teu damang oge nu diuruskeun saha RT. Bahkan para jamaah sadayana lamun aya pemilihan anu ngadata saha. Lamun aya bantuan oge nu ngadata saha. Bahkan riweuhna jadi RT lamun masyarakat teu meunang anu disalahkeun saha. Nu guru tu ka saha. Aya nu sok nyalahkeun RT di dieu aya. Nu sok guru tu ka RT aya. Nu mana? Iya. Ingat mak-mak, jangan kita menyalahkan sesuatu rizki milik orang ka RT. Terkadang RT na oge teu meunang. Urang mah pasrahkeun ka Gusti Allah. Kita sebagai emak-emak harus mampu bertauhid, berakidah anu kuat. Istuning ka Allah urang mah menta teh. Teuing teu meunang bantuan oge, teuing marara hal itu ieu ge nu penting urang mah aya jeung meulina. Leres teh? Geus ditantukeun ku Gusti Allah menang jeung henteu-na, ulah sok nyalahkeun kanu ngara manusia. Cukuplah Allah yang membantu dan menolong kita dalam kehidupan kita. Satuju mak? Arek nyalahkeun RT deui moal? Arek guguru tu ka RT deui moal? Ulah cukup nyuhunkeun ka Gusti. Kajenteng mahal itu ieu nu penting aya jeung meulina mutlak urang menang menta pertulungan ka Gusti Allah. Sebab jelas Gusti Allah mah resepeun di penta Bu. Gusti Allah mah resep ka hamba-hamba anu selalu menta. Jelas dina syairanana Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Allah bendu meninggalkeun kana menta anak Adam mika bendu lamun dipenta anak Adam mika bendu lamun ka Allah. Hayang salaki bager rajin mere duit menta ka saha. Hayang anak anu soleh turta solehah menta ka saha. Hoyong rezeki barokah bari lancar penta ka saha. Ulah sok sering teuing loba menta ka manusia. Jelas dina syairanana manusia teresep di penta. Sabageurna kolot keukeuh lamun anak menta wae masok ngomongkeun. Leres teh? Sabageurna dulur keukeuh lamun urang menta wae mah pasti ngomong. Komo lamun besti. Ibu boga besti? Boga besti. Komo ka besti mah loba menta si besti bager oge lain menta mah bakal ngomong. Nu mantap ulah boga besti. Pantateh zaman kiwari mah sok teu pararuguh lamun teu boga besti rek muludang rajaban hadir babarengan jeung saha. Jarah oge babarengan jeung saha. Ngabaso balik ngajemput PAUD babarengan jeung saha. Bahkan onangan daripada jeung salaki milih jeung saha. Aya nu kitu. Nu mana? Di besti nih. Di besti. Masya Allah. Panteteh lamun onangan jeung salaki mah teresep. Buru-buru bae hayang balik. Leres teh ka pasar teresep jeung salaki mah hayang buru-buru naon? Balik teh cara jeung besti panganten di dandanan ditungguan ku urang sebab urang can nyeun status di WA. Bener teh Bu? Nu mantak emak mama ka Allah
urang lamun urang nyesel bae ka salaki. Aya di dieu sok nyesel bae ka salaki aya. Oh iya weh aya. Berarti akur zaman kiwari mah teteh, zaman ayeuna mah awewe mayoritas kajen salaki sabulan sakali ge balik. Nu penting eta salaki transfer naon? Allahu Akbar. Duit lagi. Kajen teteh abdi mah salaki balik genep bulan sage ribu. Nu penting eta salaki ngirim naon? Istighfar bu, era ya abdi bu ya ku para kiai sok ngerakeun wae. Masya Allah. Oh nyata begitu. Kajen teteh balik satahun sakal ge mamah ridho, mamah arek jarah weh eujeuh ngaji, nu penting di imah amalayah naon? Alhamdulillah ya mak Gusti. Al istighfar bu, astagfirullah. Ingat singkah hade urang hirup dalam dunia teu cukup ku naon tuturkeun mahabbah hate urang ka salaki ulah wani-wani urang ngalunjak ka salaki tetap salaki bener jeung salaki hormati tutup kawirang eta salaki satojo nu mantak ulah sok biasa ngabukakeun kawirang salaki boga masalah dina rumah tangga haramkeun mulut urang ngabukakeun kawirang salaki komo dipapai-papai dipajang-pajang tina status aya nu kitu salaki teu hideng usum onangan teu mere duit-duit baru leudang ngarebeuh ulah tatangga maca mere henteu dulur maca ngulungan henteu cukuplah Allah yang membantu akan kehidupan kita. Paham tumbuh? Insya Allah nu mantap ketika ibu hayang surga hayang asup ka surga hoyong asup ka surga cukup hate tanamkeun rasa sieun ka Allah cinta ka Kangjeng Rasul taat patuh ka salaki salaki marentah benar sabab al mautu hakun maut teh hak rek datang iraha-iraha urang teu nyaho nu penting urang udah ridho nu jadi salaki insya jelas padina syairanana undur ilaya bi aklik annal muhayalinaklik anasarirul manaya qad saromisli bimisli palikirku akal anjen kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pika keungeun lamun urang nu jadi pamajikan sieun boga sieun ka Gusti Allah sieun urang ka salaki datang maut insya Allah urang selalu persiapan apapun permasalahan dina rumah tangga lamun urang sieun ka Gusti Allah otomatis nafsu urang dikendalikeun ku boga rasa sieun hate ka Gusti Allah kajen teh loba kurang ge tetap senyum membawa barokah sebab eta membawa keselamatan ka urang dunia rawal akhirat insya amin ya robbal tasa kitu para ibu-ibu jamaah sadayana hapunten ibu hapunten da waktosna teu terbatas mudah-mudahan sadayana tambah berkah dina rezeki turta umur nanti Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai ketua IDMI Muslimah mengucapkan ahlan wa sahlan kasadayana mudah-mudahan IDMI tambah berkah tambah sukses tambah maju untuk kedepannya mudah-mudahan IDMI apa artinya berkah dan istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.